gesraan warna harita nyamperkeun ka si Aki. Niatna memang rek tamada pedah manehna tadi beurang init ka sawah teu pamita. Pok warda nyarita, Abah, abdi teh pada nyuhunkeun hapunten. Red si Aki ngareret ka warda. Karangna kerung. Banget ku teu ngarti naon maksudna warda ngomong kitu. Pok si Aki nyarita bari tumanya. Warga, hari maneh di mana? Tadi berang ku Aki di teteangan. Kedah itu kaciri. Alasan maneh teu dibeakeun. Di mana jam? Cek Aki Musani nanyana pinuh kanyaah ka warda. Warda ngeluk tungkul 3 buut menang mabuk. Berat kurasa era jeung rasa dosa sabab geus ngabohong kanu jadi akina. Kok deui si Aki nanya anu kadua kalina. Warga, tileletik maneh diurus ku Aki di dieu. Asa campar nah ngabohong ngomong bari jang ngawadul. Apan maneh teh budak bageur tileletik oge. Nya Nini. Cek si Aki bari ngareret ka si Nini. Nini waras sih pok nih merung kana omongan si Aki. Nu matak oge warda. Nini oge hariwang jadi tu nama ka maneh teh. Sabab maneh teh incu Nini hiji-hijina. Nineung lamun maneh aya nanaon. Ulah kitu engke mah kudu bebeja mun dek ka mamana teh. Cek si Nini ngawawaleh ka warda. Warda begitu unggul banget ku era ku Aki jeung Nini. Pamiarsa hanya kalpisan waktosna kabujeng seem. Simkuring Mang Andrea di studio 458 ngaturkeun hapunten sabudaya kalepatan bilih aya cariosan anu kirang pernah estuning teu dihanya. Kumaha ieu lalampahan si Warda salajengna tina lalakon milari jati diri. Urang lajengkeun deui tina episode salajengna. Sampurasun wilujeng wengi kasadayana. Assalamualaikum